Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi simkuring sahabat sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saupami naliti zaman kamari nyungsung zaman kapungkur tangtosna kumargi sederhana na berpikir, sederhana na keayaan kondisi, oge sederhana na politik sareng wawasan sadayana masyarakat anu aya di sabudeurina. Bila mana aya kajantenan hal ihwal anu saking tenang ngarugikeun atawa ngarugelkeun masyarakat sapalihna, sok kadang kawis eta teh nyata jarang terungkap, jarang kabongkar naon sababna, naon masalahna. Upami maling teh mah sok susah ditewakna. Kumargi nyata sederhana teh teknologi sareng politik. Kacarioskeun zaman kapungkur di hiji negeri nyata nuju aya banjang pakewuh. Seueur kasusah nu ngarundung urang kampung anu matak balangsak jeung sangsara urang desa. Patali di eta pakampungan pangeusina eta negeri nyata nuju seueur kapalina. Sehingga masyarakat teh tangtosna ngaraoskeun resah. Patali di eta pakampungan pangeusina negeri teh nyata risi ku ayana para pencuri, bari jeung jalma anu malingna teh karakatewa atunya jongjona tukang maling teh malah semakin merajalela mencik bahasa budak sakola teh, semakin merebak dianggapna pagawean maling teh jadi pagawean anu menguntungkan, anu nguntungkeun bari jeung aman eta tina urusan pihak hukum. Atuh hakim oge jaksa ceuk bahasa urang zaman kiwari mah pihak kepolisian susah oge newakna eta pencuri teh eta penjahat teh gitu. Kedah kumaha carana geuningan ieu? Sabab di antawisna aya hiji saudagar nu pangbeungharna di eta negeri anu kapalingan. Itu pan kitu biasana. Lamun giliran jalma anu mararat masyarakat mah sederhana, kan jarang diuruskeunana. Kumargi ayeuna nu kapalinganana jalma anu kaya, saudagar pangbeungharna, konglomerat mun ceuk zaman ayeuna teh mah pan para aparat penegak hukum teh singsang sukses kaditu kadieu kumaha carana gitu. Seolah-olah mencari perhatian supaya publik tahu inilah kinerja aparat keamanan gitu. Atunya teh sakedik masyarakat alit mah, masyarakat ayeuna nu sederhana basa jama kuciwa ayeuna dina manahna ngan teu watu ngedalkeun ngan ukur ayeuna ting harewos jeung pada baturna gerah geunteng nya ari giliran masyarakat leutik mah datang diuruskeun, rajin-rajin diuruskeun kalengitan 10.000 nah geuning ari beak masa juta jangan modalanana kitu ting gerendangna teh jalma-jalma teh. Atuh si eta aparat penegak hukum berikut hakim jaksa sagala rupina musyawarah kumaha carana gitu, kumaha carana supaya nyata eta penjahat teh beunang atawa katewa, sampaikeun pihak kerajaan, pihak istana di eta negeri ngumumkeun gitu, atas persetujuan para hakim, para jaksa, para pejabat pembesar eta negeri. Eusina pengumuman ngumumkeun wirekna saha anu meunangkeun nyata ieu penjahat anu geus maling harta saudagar konglomerat terkaya di eta negeri, mangka eta jalma anu bisa newak penjahatna bakal dibagi, bakal dibere saparo tina harta anu dipalingna. Nunggu waktu minggu-minggu ngantosan mangsa ngatik bulan-bulan geuningan nu maling teh katewa keneh wae, sehingga aparat penegak hukum nyata baginda raja di eta negeri ngumumkeun anu kadua, pengumumanana beda. Eusina pengumuman diganti bahasana, ceuk eusi pengumuman ka penjahat atawa ka jalma anu geus maling harta ieu konglomerat saudagar pangbeungharna, bila mana rela ngembalikeun eta hasil malingna, mangka eta si pencuri bakal dihampura, moal dihukum, moal ayeuna di penjara, malah hartana dibikeun saparo ewan. Jadi si paling teh si paling aman tina hukum, moal di penjara, moal diproses, malah hartana nyata dibikeun saparo bagian manehanana. Jadi dikembalikeun ka saudagar saparo gitu. Sane geuningan bujang-bujang nu maling teh moal narojol nikeun hartana bari jeung nyerahkeun diri, nu pugu mah kalah beuki nyumput we. Seperti kenananya eta jin anu nyumput dinu caang gitu. Naon sababna disebutkeun ayeuna cenah jin nyumput dinu caang teh sabab nu maling teh
jalma anu maling eta harta saudagar teh sami nyata ngiringan sayembara seolah-olah manehna teh yang lain nu malingna gitu. Daftar ngiluan sayembara neangan jalma anu maling padahal mah dirina anu maling teh gitu. Nyata teh teori gitu, politik teh. Atuh aparat keamanan Baginda Raja di tanah negeri teh ngalaskeun bingung ku ayana ayeuna. Pakewuh anu teu eureun-eureun ngagenjleungkeun eta nagara. Mata krisis di jero negeri. Da sababna ayeuna masyarakat jeung para pamo, para pejabat pembesar ayeuna eta negeri teu nyaho saha nu maling teh. Sedengkeun ari nu maling mah nyahoeun. Jadi ibarat sari teh jin anu apaleun ka urang, ari urang mah teu apal ka jin. Teu ningali itu maksudna. Atuh para penggawa teh jeung pembesar, para pengawal, para dewan menteri di eta negeri teh kumpul ngariung deui jeung Baginda Sultan jeung raja teh usulan atuh penasehat kerajaan teh. Tuan Baginda Raja, apunten manawi upami abdi aya usul. Usul naon? Atuh geuningan kunaon deui urang teh teu ngondang Abu Nawas gitu. Bener keunah atuh geuningan buat baluweung kieu. Bener coba teh Abu Nawas, panggil Abu Nawas, datangkeun ka ieu negeri. Atau para pengawal teh langsung wae mangkat anu tujuanna nyaeta rek ngajemput rek nyusulan Abu Nawas. Bari jeung eta pengawal ngabaran ka Abu Nawas masalah-masalah anu terjadi nyata di wilayah kerajaan istana teh. Masalahna nyata hayang dewak tukang maling. Cek Abu Nawas, isukan kami datang ke istana, datang nyata ka lapangan alun-alun istana. Kumpulkeun sakabeh rakyat nu aya di wilayah istana. Cek Abu Nawas ka eta pengawal. Murah eta para pengawal teh menunjukkan ke Baginda Raja, terus Baginda Raja terus diwartoskeun mana geuningan Abu Nawasna. Cek Abu Nawas teh kenjing Abu Nawas mangkatna gitu. Isuk-isuk Abu Nawas terus dongkap ke eta kerajaan ka wilayah nyata alun-alun istana teh. Bari jeung Abu Nawas anjeunna nyata manggul kayu anu meunang motongan. Kayu aralit lah, sageung-ageung cinggir urang teh mah panginten gitu. Dahan gitu, dahan rang-rang. Ranting-ranting pepohonan dari candak. Kayak motongan Abu Nawas teh teu panjang teuing sapertos tunjuk gitu ukur 2 jengkalan dongkap ka payunan Baginda Raja bari jeung di eta alun-alun di eta lapangan ayeuna istana tos pinuh ku masyarakat sabudeurna nu aya di eta negeri. Abu Nawas nanaonan geuningan anjeun dipanggil ka dieu rek dipentaina tulungna gawe kalah mamawas ulu kami pihak kerajaan teu utuh da rek ngejok cek eta raja teh kalah mangrok Abu Nawas. Baginda Raja punten manawi widian abdi sakumaha parentah Baginda Raja sakumaha masalah nu aya di negeri abdi ayeuna bade ngabsen masyarakat nu hadir ieu tos hadir sadayana Baginda Raja nya pasti geus hadir sabab moal aya hiji masyarakat anu mumpang kana parentah kami setiap imah didatangan ku pengawal ulah sampai aya jalma saurang oge anu katinggal teu hadir di ieu alun-alun ceuk Baginda Raja tembalna ka Abu Nawas. Atuh ku Abu Nawas teh nya tadi absen saurang-saurang ternyata dibagi eta kayu eta rangrang sahiji ewang terus mapai andrian teh gitu atur hayat teh anu dibagi rangrang teh Allah oge ngan teu wani nanya naon maksud jeung tujuanna aya geuningan urang datang-datang jauh-jauh papanasan tisu merenung datang ka sore nongre hanya dibagi rangrang aya sugan rek dibagi sembako ceuk hayat teh ayat ing kuluntusna mah ngan di sisi lain maranehanana apaleun sababna di eta negeri teh keur aya kariweuh keur aya bancang pakewuh yakni keur eta kapalingan anu kapalinganna jalma anu pangbeungharna teh saudagar atau konglomerat teh tuluy we beres ceuk Abu Nawas para rakyat kabeh masyarakat kabeh bandungan ku anjeun ieu dahan ieu rangrang nu dibagikeun isukan anterkeun deui ka ieu kerajaan kumpulkeun deui tapi kahade sabab ieu dahan teh geus meunang nyaeta ngajampean geus meunang ngajimatan geus meunang ngawiridan bila mana eta rangrang dicekel dibawa ku nu maling pasti eta rangrang bakal manjangan sajengkal bubar cek Abu Nawas balubar ya geus nama teu aya mutana naon warga masyarakat da tenang jiwana tenang manahna naon sababna tenang sabab teu aya masalah teu aya sangkut paut sareng maling beda deui jeung jalma anu maling sabarang ayeuna narima cenah ge rangrang tuluy ayeuna Abu Nawas pengumuman ratug hate cek Mang Jayada maratug tutunggu ulah ieu kumaha carana kami bising kabongkar sajajaran teh mikir we bari-bari ka imah sabab bising kabongkar rahasiana yen manehana anu maling harta anu sakitu lobana teh meuneunan
bakal kembali dicopot bari jeung teu ukur kitu manehanna pasti bakal dihukum bakal disiksa moal buah oge pasti bakal dipenjara. Atuh barang datang ka imah si eta anu maling teu loba mikir langsung wae eta si rangrang teh dipotong sajengkal. Anu maksud jeung tujuanna sabab isukan pasti ieu rangrang bakal nambahan sajengkal. Bila mana ayeuna dipotong sajengkal berarti ieu dahan angger ukuran seperti nu kamari waktu dibagikeun ku Abu Nawas. Pikir eta anu maling. Singkatna ieu hikayat poe anu kadua rahayat sakabehna geus kumpul deui nyaeta di lapangan alun-alun payun istana. Terus ngabagikeun nyaeta dina antrian masing-masing rangrang atana pidahan nu dibagikeun ku Abu Nawas. Atuh pasti saan jalma anu maling teh masihkeun ayeuna rangrang masihkeun dahan ka Abu Nawas, ku Abu Nawas teh langsung ditewak, teu dilepaskeun, langsung dituntun ka payunan Bagina Raja. Atuh Bagina Raja teh olohok. Situ sinu maling teh olohok kitu. Da ujug-ujug dituyun wae ka payunan raja. Ceuk Abu Nawas, Bagina Raja, ieu jalma anu geus maling harta saudagar terkaya di ieu negeri teh. Mangga nyanggakeun geura disidang kalayan adil, geura dibere hukum kalayan adil. Ceuk Abu Nawas. Teh heula Abu Nawas. Naon buktina naon saksi-saksina ujug-ujug newak jalma ieu wae. Abu Nawas teh seuri apan eta saksina eta buktina tah rangrang teh asal dahan pan buktosna eta dahan teh kangurangan sajengkal pandangurangan sajengkal oge berarti dipotong ku si ieu jalma da marukananeun yen ieu dahan teh bakal manjangan sajengkal jadi dipotong ku si ieu jalma teh. Itu sebab sieun katohian malingna bener kitu mah mohon rumaos abdi nu maling teh Baginda Raja gitu. Atuh harita keneh si eta jalma dibere hukuman ku Baginda Raja. Namun namina Abu Nawas seorang tokoh ulama pembesar kalayan manehanana teh nyata dihormati ku sejumlah manusia di kalangan harita. Baginda Raja oge segan ku Abu Nawas teh. Saur Abu Nawas karena ayeuna harta tos dikembalikeun kuring bakal nyaeta menta bagian hadiah sayembara teh sapulna harta anu dipaling ku ieu jalma. Dipasikeun atuh hartanya teh ladang maling teh ka Abu Nawas teh da bentuk hadiah ti raja jeung ti jalma anu kapalingan teh ya. Terus ku Abu Nawas ternyata nyata dipasikeun ka pihak kerajaan dengan tujuan nebus ieu jalma supaya ulah dihukum. Sabab apaleun Abu Nawas moal pati-pati ieu jalma manehanana maling iwati karena butuh keur kahirupan sapopoena. Akhirna eta jalma teh bebas tina hukuman dipasihan harta ku Abu Nawas nyata tina hadiah ladang mewah anu maling teh henteu dicanda ku Abu Nawas teh malah harta hadiah teh dipasi-pasikeun disedekah-sedekahkeun. Tah kitu janten intina Abu Nawas nyata anjeunna selalu ngagaduhan inspirasi atanapi nyata emutan anu kacida cerdasna sareng berpolitik anu kacida luwesna. Mugia manfaat janten emutaneun kanggo urang sadayana. Wassalam.